Alhamdulillah budak teh kamari tahun kamari lebaran karak balik teh di Jepang. Urang mah pusing mama dak boga budak teh kan pagawean teh ngusup ini isu balik penting pagawean molor wae ngusup gawe embung coba tengok itu inungna isi itu masih ece mah alus gawena di kantor gawajuna rapi ngan ieu mah budak teh baheula da di sahadatan kumaha teh ting kunaon budak teh pagaweana molor wae diajar mawat bugana bangunna eta budak teh bangunna budak teh geus wayah kieu ge geus arek tangari molor keneh wae ya budak teh nyatu nguseup molor pusing mah urang hudangkeun heula ieu mah budak teh. Kieu budak teh mana ya molor keneh suganya geus kurang kieu ge pusing. Astagfirullahaladzim ya siluman molor keneh wayah kieu ereh ku anak hayam ge geus sararudang What? udang atuh ampun Gusti udang atuh geus beurang ieu teh na molor wae atuh Naon teh mah ieu teh karak balik ngusup teh penting itu sapopoe. ya Allah udah kaca itu mah geus inget ka kantor saha nu bener baju rapi jangan molor we nyeun pulau teu pulau ngusup pagawean teh Aduh ya Allah. supaya karena pusing udah mandi usaha kuling-kuling beli naon ya aku ngusup wae kita mandi urang ada segeran Pan ngusup oge mah panglobana ngadar laukna oge meureunnan. oh si poho kan kawan geus maning ke kawan kula mangeukeun beas mulo Keurang cipeuteulah keurang. atau lah ulah Aduh ya anak mama. Ya rek berangkat gawe teh ya. Naik berangkat. Ini kasep kieu nih. Itu kan anak emak. Ada orang lagi beda, jeung cara mainnya beda. Aduh, ini kasep kieu ya. Boha kieu teu. Oh, ieu teh labu mah naon motor kamari kerek mangkat. Atuh aya orang dandan heula sih bener atuh. Lah rupa sih mah teh minta ke warung deh. Ini rupa-rupa wae. Dari ka mana tuh? Gawe atuh emang di dinya ngagawean batur nusup wae. Balaga emang gawe di mana gerah? Di kota tuh. Ih, anjir. Mah kata teh. Ka warung bung geus di dagoan teh keur siap-siap di dagoan ku mobil pribadi. Anjing balaga heuh. Mamane tong balik deui lah, pusing gitu. Ceu arek ka mana Di dia arek ka undangan ke situ teh ya. asa Kasih Timo Daisuke. mak atuh tanya-tanya Arek ka mana ieu undanganna? arek kasih luna mah ya mama ieu Sudah mah ya. lucu Tadi undang teh ku si Timo atuh ka itu. Oke, we kasih undangan si Timo mah. Henteu. Lo baru ngerti di mana? Atuh kumaha urang kasih namanya pan bingung motorna rejet rantena. Oh, bisa kasih Timo itu di dinya mah deket mah. Heeh atuh mereka itu sarua meureun. Yang bisa kaditu wae gitu. Atuh hayu. Ayo. Ya. Aing cai budak gawe di mana tuh ayeuna? Gitu we nganggur wae ngan ngusup wae geuning pagaweana teh jeung molor. Atuh didikana atuh ceu meunak kitu. Padahal kan ngadonan aja di doaan heula eta keur disadar Kumaha tegas teh ka budakna. teh da bapana ge kitu wae ngusup wae sarua. Atuh kumaha terus lah ceraikan atuh. Oh kudu neangan deui nya si saha orang Malaysia teh nih anu keur viral. Si Raru. Lah kembali si Raru ge yang penting mah di mana? Alhamdulillah budak teh kamari tahun kamari lebaran karak balik teh di Jepang ayeuna balik deui ka itu nih. Ngajak jalan-jalan meureun.
Ayo kamari jalan-jalan ke itu ke Gunung Bromo jeung Gunung Uhud. Tah eta teh. Ini halusnya kan. Tapi teh geus dijemput di ku mobil pribados. Mak budak mah can pernah ngajakan jalan-jalan itu mah sedih lah pokoknya mamangan di hawe. Matak ieu pamen teu ge ieu mah rada-rada hidang meuni kos bool eta. Oh, buris Sok atuh kelebu. oh bangunannya. Mak. Mak. Cuk. Ngeunahnya bieu masakan. Cuk atuh ulah durang dorong kitu, Cuk. Mentang-mentang geus ngadahar daging padang bieu, Cuk. Ngeunah teh masakanna Cuk bieu, Cuk. Itu kan mantep. Itu kan murudul kieu sih, Cuk. Kumaha atuh? Bau Cuk eta baham. Gajah rek balik heula loba teu ngawangko mah bener. Atuh Cuk. Ngeunah nasa dahar nasi padang teh bieu di undangan teh. Mana budak teh? Yang. Mana si Jang teh? Yang. Emang saya semana atuh? Terus ka undangan heula si Timo. Diundang mun ke si Timo. Bau bahap. Hah? Bau padangnya. Oh, ini gitu. Ini itu biasa tuh di itu tuh. Lain mata yang ngobrol jadi Icu kebiting ngawangkong jeung si Icu teh si Icu mah budak teh ngajak jalan-jalan ka ditu ari didinya mangan molor wae atuh ajak ke jalan-jalan hayang naik mobil. Mata yang naik mobil. Hayu orang naik mobil atuh hayang teuing mah. Serius? Heeh. Ayo. Ayo geus ayo. Penggeus rapih ya lah. Naik mobil apaan? Iya mau mobilan tuh. Kan lain kieu meureun make ada ini. Teuing.